Ayo mantu. Marah, naik ke arah rumah saha. Ayo jalan mantu, Pak. Ayo jero. Alah, saha teh wayah geus ka katrok panto. Aduh. Obat. Tamu gitu. Alah, sebenarnya nu mere duit ieu kabah. Inju-injuan kemana deh? Aya tamu. Nu makakeun panto. Alah, saha gitu. Aduh. Saha di luar? Eta saha nu di jero? Kamu teh na di patut. Bah. Woi. Oh, rese ah. Ieu keur riweuh ieu rurusuhan bah ieu. Naon? Eta masalah seeng nu kamari pan karek 2 itu cicilanna teh. Oh. Kumaha cing. Abah ayeuna bagian setor kumaha yeuh. Uring di bagian ieu bagian dicarekan we ku dudungan lah abah menak wae masalah setor ieu. So kumaha ya aya setoran ayeuna poe ayeuna. Hari setoran kena ayeuna mah eueuh. Ngan abah merek nanya we. Ieu nagih teh kudu geus beak heula seengna baskomna. Abah mah tuh aya keneh seeng jeung baskomna ge. Banyak kudu dilunasan ayeuna. Apaan ngiridit atuh bah atuh. Ku abah dilunasan moal ngiridik lamun ke baskom jeung seeng geus beak. Gitu. Aduh, ujang. Jadi aing nuli, jadi si sabah. Jadi moal waras setor nama tuh abah. Moal waras setor, geus beak. Geus beak seeng. Abah mah can boga duit meureun ah. Lain teh boga duit mah aya. Ngan ieu mah seeng jeung baskomna can beak. Ke geus beak dilunasan ku abah. Atuh rek beakna. Heuh, tungguan mah nya ku abah keur digorogotan. Asa teu ngaranah teuing. Engke deui we engke deui. Aduh, aing we. Wayahna. Aing jeung kolot mah ah. Wayahna. Oh, atuh bah bae bah ah. Salam. Assalamualaikum sia badagol. Wah, nagih teh aing ditinggal belag duit. Satana mikir ting aya tukang nagih ayeuna pada bocan beak hiji tagih. Alah, incu-incuan teh kamana cenah nya? Aduh. Sajang. Aduh. Jang. Kadieu Jang. Aduh, kamana budak teh ya? Aduh. Rek mun cenah ieu teh. Ieu geus teu boga. Sini nih, waduh. Mesti Bahasa gogorokan apa nya teh? Sampeurkeun kitu. Oh, bah, ngegoroan dia teka dangu. kadieu. Kade sing geudeung. Oh, bah, ngegoroan dia kadenge dia. Pangalakeun regang. Hah? Regang abah rek mirun seuneu. Ya, tong lila. Kera si abah teh tadi teh nitah namanya pangan gitu. Oh, itu meureun si nama. Iya, si sabah teh. Selang si nama. Bah, ya, bah. Kira, momentum lagi. Mana? Ya, lain, selang. Astagfirullahaladzim, sarjang teh. Ku aing teh titah teangan regangna datang selang. Oh, lagi tah. Regang, kehet regang. Oh. Manyaing. Oh. Ngerti. Oh, bah siap. Ya wae. Dah. Nah, begini, pokoknya tadi teh siapa? Oh, si Dana mah tarasi udang, si Dana mah yang sama. Tadi heula. Pasar tarasi wa. Garebun. Ya. Wanon wa. Sami-sami.
Nah, incu-incuan dari hila di kita teh. Kemana yang ada tuh budak? Aduh. Hila tuh incu-incuan. Aduh. Sarjang. Hila tuh saya teh. Aduh, kemana saja budak? Pasti benar ya sahabat, pasti iya ya nu diteteh. Pak, ya si nama, ya kayak apa mah, ya benernya. Kunyuk, regang lain tarasi udang, astagfirullahaladzim. Saya teh hendak kumah kuaing, bodoh-bodoh ting, kajin kuaing sia, ngelaregang nak, kunyuk. Bingung aing si Sabah nih teh tadi teh sebener gitu. Iya. Oh, si Sabah tadi. Bingung aing si Sabah. Ayo kene budak kene. Tah, ieu sajang. Tah, ieu regang tah. Regang. Oh, regang. Muntah tadi atuh Abah nih teh. Apaan aing teh geus ngomong kan ngalakeun regang nah sia mawa terasi udang. Banget. Kunyuk. Dasar incu-incuan. Ini kita kau cilegan. Lah, iyalah. Yolo geus aya. Hari naon ya. Dengan sangguna can aya, saya kudu ka warung heula cenah ya. Ka warung heula tuh ya Abah. Nah, dengan sangu. Alah. Udon. Enggak. Peryogi naon? Ini Abah peryogi tuang ge teh dengan sangu. Mangga hayong naon atuh? Muncing pamilarian ke nu ngareuneuhan we. Mangga. Yang naon, Bah? Ieu mah gimana Mangga. cuma naon we lah. Ya gitu. Yang seueur teuing lah. Tadi ke. Iya. Tah, mun tos lah cekap mun. Tah, Iya, isuk Bah. pake teh we lah. Mohon. Nuhun Mangga. ya. Mangga, Hatur Bah. nuhun. Ya, sami-sami. Duh, ningeus nganjuk di wae teh si Abah. Rugi atuh hujang ka pasar abdi teh. Alah. Geus hasil deui. Aduh, si Nyai. Alhamdulillah. Gimana we milik mah? Aki-aki soleh. Tobat. We ayeuna teh hasil ieu lagi. Sugane mbah hiji deui. Si bah gawe raya di dinya mau balanyaan tadi kaing na ngomong 13 duit kata geningan teu boga duit teh balanya Ini mah pamer Abah mah. oh tong sok kitu abah teh geus heubeul ka dia teh henteu setor-setor ayeuna tadi nyebutkeun teu boga duit ayeuna ayeuna balanya Pamer Abah mah ditarima we rezeki mah di mana wae atuh. tuh bah ari bohong abah mah ka abi kosong abi kudu nungan Rek paksa wae teh. henteu mah sabah ada abi ge digencet kudu nungan teh lamun teu hasil poe ieu Hayang si lain kumaha yeuna. hayang duit ring mah Eueuh duit mah padengeul aya di Abah mah. aku batu ku panongol atuh Aing teh geus kurang kumaha sabaran ku aing teh nu nagih oge disabaran nu oge. tuh bada ya kudu nungan bah Geus we ayeuna mah hayang kumaha hayang beresna. hayang nagih duit Mun nagih duit eueuh rem padengeul Abah aya sok. tong kitu bah atuh Oh, ampun rek kumaha ayeuna? ampun bah Oh. Asa cenah nu ka dieu teh kemana nya. Bos. Weh, kumaha? aduh bos leuleus poe ayeuna mah aduh Menilai leus kitu atuh teh kumaha?
bos kace sih bos biar teh eueuh jer keur ka sawah cenah jelemana Terus keur ka manok tadi teh kadua kalina eueuh cenah bos can balik eta anu si awah-awah teh anu si abah gawir teh biar teh bos ku di dieu teh geus ditagih Terus aya ditagih teh nyebutkeun eueuh bingung bos tah tepung si lila teh bos panggih di jalan teh nyampak keur balanja tah si sabah teh mere heuh nyata henteu ngadon ngancam bos di dieu sieun ada si abah gawir kitu aduh aing mah jadi teu hasil bos poe ieu teh bos siapa lamun gawe jeung aing terus-terusan gitu mau bakal bangkrut atuh aing. atuh kumaha bos da teu bisa bos Masa sauran lah jeung gawe ya. atuh bos tong kitu bos itu Lah. butuh pagawean bos Iya, atuh aing mah aya pemasukan teh bari kieu mah. atuh bos tong dipecat bos di dia gawe naon bos nih tega Atuh cing balik gawena atuh. oh siap bos tapi ulah kitu atuh bos meni nah ya aturan anu nagih leuwih garak anu ditagih Lamun hayang manjang jeung aing gawe maneh geus aya na maneangan muning bikang. Sanggup henteu? ya lah bos itu asa jauh bos tinu nagihan jadi kana munding eta munding rek dikumahakeun Tah, mun geus aya muning bikangna pek pacak ku sia. jelema edan